Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ni'amuhu la tuhsa wa asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum nujumul huda liman aradan najata fid dunya wal ukhra. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bidzikrihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al-ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu salatuhu innallah illa maktaw wa bu'da. Wa qala aidan an Luqmanul Hakim annahu qala li ibni ya bunayya innan nasa salasatu aslasin sulsun lillahi wa sulsun linafsihi wa sulsun liddudi fa amma huwa Allah faruhuhu fahuwa raji'un lillahi ta'ala wa amma ma huwa linafsihi fa amaluhu fahuwa raji'un li nafsihi bin naf'i wal idrari wa amma ma huwa liddudi fajismuhu fahuwa ma'kulud dudi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Saulujeuning puji nu sampurna dedeuh pangalem sagemlegna kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kalayan idin Allah urang sadayana tiasa kumpul dina ieu tempat dina raraga mieling kana di Isra sareng di mi'rajkeunana jungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad. Semoga harapan dan doa yang kita sampaikan kepada Allah mugia urang sadaya nu hadir dina khususna kasegenap kaum muslimin wal muslimat dina umumna, khususon nu ngariung dina peuting ayeuna mugia salamina sing aya dina rahmat magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan wabil khusus kasadayana jajaran para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustad-ustadzah, para guru, para kesepuhan, tokoh masyarakat, serta seluruh para pejabat-pejabat pemerintah setempat. Wabil khusus ka para guru, ka para kiai nu teu tiasa disebatkeun nami hiji-hijina nabung tengirangan rasa hormat oge tanzim simkuring ka para guru sadaya nu halaladir. Urang doakeun mugia guru-guru urang sadayana sing diparanjangkeun umur, sing ditambih barokahna, ditambih kamuliaanana, segala rupiah hajat cita-citana sing dikabul ku Gusti Allah. Amin ya rabbal
Tehilap teristimewa kasadayana para panitia penyelenggara Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah. Oke tehilap kapengatur waktu pembawa acara terkhusus ka Bapak Lurah Bapak Muhammad Yusuf SH, Bapak RW Bapak RT urang doakeun mugia pimpinan urang sadayana sing paos yuswa bari barokah amin. Teristimewa kasadayana nu halaladir ibu-ibu bapak-bapak pemuda-pemudi santriawan santriawati marurang kalih nu alhamdulillah dina denget ieu urang sadayana tiasa kumpul mugia kumpul ngariung urang sadaya di dieu lain ngan ukur kumpul di tempat ieu tapi insyaallah urang tiasa kumpul di bawah naungan bendera Rasulullah. Didoakeun sadayana nu halaladir sing paranjang umur sing ditambih barokahna barokah keluargana barokah anak incuna barokah usahana barokah penghasilanana sing diangkat derajatna ditambih kamulyaanana sing dilobakeun duitna sing dilobakeun duitna sing dilobakeun duitna sing ditambah-tambah getol pikeun ngalaksanakeun ibadah sing aya nasib kabehan mararangkat ka Mekah biasa tawaf payuneun Ka'bah biasa ziarah ka makom Rasul di Madinah balikna sing kabeuli sawah sing tereh kabangun imah ucara romlo sing enggal nararika gaduh katurunan soleh jeung solihah rumah tanggana barokah milik rizkina bertambah dijauhkeun tina musibah diraksa dijaga tina panyakit jeung wabah nalika maut husnul khotimah ditutup ku kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasul amin ya rabbal salawat miwasalam tehilap hayu urang sami-sami sanjungkeun kajungjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka para keluargina sahabatna tabiin jeung tabiatna mobil khusus ka urang sadayana utus ngaikrarkeun diri jadi umatna mudah-mudahan urang sadaya kengeng syafaat di Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumaha orang dia sarehat sadayana ngajina teruskeun taula siap tika jam 2 setengah 3 jam 4 alhamdulillah orang dia mah ahli ngawadur wayah kieu mah geus lain wayah ngaji tapi wayah mall tapi urang sisipkeun bae saeutik mongpong memenang urang keur geunaheun orang dia keur boga niat kabehan keur ngareah-reah hayang ngiring ngagungkeun karena peristiwa di Isra jeung di Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala tina 124.000 anbiya teu aya hiji ge anbiya nu pernah diberjalankeun ku Allah Isra sinareng Mi'raj iwal terjadi kepada satu anbiya yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad tina 313 rasul teu aya hiji ge rasul nu pernah diberangkatkeun ku Allah iwal ti hiji rasul nu namina Sayyiduna wa Maulana Muhammad tina 25 nabi nu wajib dikanyahokeun ku umat Islam teu aya hiji ge nabi nu pernah diberangkatkeun Isra sinareng Mi'raj iwal terjadi kepada satu nabi yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nu dimaksud teh kiai cenah ge rasul nu mana
nu dimaksud teh nabi nu mana, nu dimaksud teh ambia nu mana, anu ngagaduhan nami lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan. Aya nu apal ti kadinya. Mudah-mudahan besi ngararapal kabehan, amin ya robbal. Lalu pertanyaannya, kapan si Rasulullah tadi Isra jeung di Mi'rajkeun? Jawabanana sabada nabi diangkat, sabada Rasul diangkat menjadi nabi dina usia 51 tahun 8 bulan 13 dinten. Bahkan catatan sejarah menerangkan tahun harita disebutna Amul Hadan. Naon ari Amul Hadan? Tahun kasedihan. Nah make disebut tahun sedih sabab Rasul dikantunkeun ku dua jalmi nu berpengaruh dalam kehidupan jeung perjuangan. Kahiji Rasul dikantunkeun ku bojona nu namina Siti Khadijah. Padahal Rasul teh gaduh bojo seueur. Dina riwayat diterangkeun Rasulullah gaduh bojo teh 13, wa fi riwayatin 11, masyhurna 8. Tapi mutabaah ka Rasul, mutabaah ka Nabi, ayat nu bisa dituturkeun, ayat nu teu bisa dituturkeun, bahkan ayat nu moal mungkin dituturkeun. Seperti mana wenang dituturkeun, Rasul tuang urang oge dahar, Rasulullah bobo urang oge molor, Rasulullah tuang urang oge dahar, Rasul nginum atuh urang ge sami nginum. Leres rek nuturkeun Nabi tina nginumna, rek nuturkeun Nabi dina cara tuangna, rek nuturkeun Nabi dina tata cara bobokna, silakan teu dilarang ku agama. Palebah ditinggalkeunana moal mantak janten dosa, makana wenang nuturkeunana jeung meunang ninggalkeunana silahkan. Paham? Paham? Aya deui nu kadua nuturkeun ka Kangjeng Rasul mutabaah teh aya nu wajib dituturkeun. Seperti Rasulullah salat urang oge Rasulullah ngalaksanakeun ngaji urang oge ngaji. Geuning Rasulullah ngaji padahal Rasulullah teh kotana ilmu. Ana Madinatul Ilm wa Aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan pintunya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi geuning Rasul kudangna ilmu, kotana ilmu, Rasul masih keneh ngaji. Hebatna Kangjeng Nabi mugian nerap ka urang kabehan. Rasul mah mun di mana nguping sahabat keur masihan ilmu kajalmi nu kakarak memeluk Islam, Rasulullah duduk menjadi pendengar yang terbaik. Alhamdulillah. Mugia urang kabehan sing tiasa nuturkeun Rasul, amin. Aya deui nu haram dituturkeun, seperti mana Rasulullah haram narima zakat, ari urang mah teu nanaon narima zakat. Rasulullah nikah kengeng dugikeun ka salapan, tapi urang mah teu meunang umatna batesanana ngan ukur nepikeun ka 4. Dibates eta oge dibecaan ku ulama, dibecaan ku fikihna, di mana bisi aya lalaki hayang boga pamajikan leuwih ti hiji, wayahna kuasai ilmuna, pelajari tata cara kilirna, pelajari tina tata cara nyumponan zahir jeung batiniahna, dina masalah waktuna, dina masalah napakahna, dina masalah sagala rupana. Kalau sudah bisa adil, silakan bisikna urang, pan urang malolobana kajadian samada kitu, pamajikan hayang leuwih ti hiji pek kawin deui ka nu ngora, palebah gablek duit nu ngora dibabawa, palebah gering nu kolot digesak-gesak. Bener bener
nah ieu loba korban jika ada dia ya. Betul apa tidak? Pan ari keur kanu ngora mah dibawa ka undangan ka mana-mana aya nu nanya ge ke ngaji cenah ge bejana lamun ka undangan sok mah nu ngora kunaon nu kolot tara dibawa hese ngadang dananana di bajuan teu pantes make selop luhur teuing di bedaka mending geblek mending keneh urang mah mawa nu ngora giliran keur boga duit keur gagah mawa nu ngora giliran geus gering meh datang ka imah tapi sanyeri hatena nu kolot tetep kasalaki mah merhatikeun betul leres pan balik di mana-mana teh ditanya bapak kunaon ngahulang wae teuing ieu teh jiga namul muriangnya hayo we giliran gablek duit kanu itu giliran sangsara datang sia ka aing tapi da perhatian bari diomongan rek dikerok moal arek ari daek mah cokot leunggisna make linggis yang ngerokna ge wah bari dibukakeun bari diomongan ngerok teh didinya teu pindah-pindah hayo we bari kieu hayo we sia giliran gablek duit anu itu diajakan ka mana-mana ari geus kering mah pan aing keneh aing mah kajen bibirna bawel kos kumaha ge kasiat teh kitu kieu ge aing mah merhatikeun kan kesehatan sia kana pakaian sia naon ge ku aing diurusan tapi ka awak-awakna ku aing dipencetan ari geus mah pan sakarasa mah ka aing keneh datang degeningan eta ngerok teu pindah-pindah kuat legok di dinya na tonggongna naudzubillahi min maka namun tabah ka Rasul aya nu haram dituturkeun Rasul boleh sampai 9 kita umatnya tidak boleh tapi pan kumaha nasib betul sing dihayang-hayang duit loba tanaga gede ge tetep ari can nasib mah moal ka nasibkeun boga dua betul apa tidak tapi lamun geus nasibna wayahna kudu narima sing minang ku urang dielingan pak mamah mah moal ngahalang-halang bising bapak rek nikah deui mangga ngan sing bisa adilna bising bapak ke didakwa di hareupeun Gusti Allah mamah moal bisa nulungan kitu nu cager mah insya Allah urang mah pan lolobana teu kitu kanyahoan saeutik langsung tayang jenggut cekek wadaran bener ya benar bahkan ayah anu la yumkinu ittiba'uhu mungkin katuturkan seperti mana Rasulullah Isra sinarang Mi'raj urang mah umatna moal mungkin bisa nuturkeun Nabi betul apa tidak leres tante tapi cek keterangan as-salatu mi'rajul mu'minin salat teh cara mi'rajna jalma mukmin syariatna urang sujud hakikatna urang keur nyang hareup Gusti tah Rasulullah teh disebut amul hajan tahun kasedihan sabab dina poe eta Rasulullah teh keur sedih-sedihna wafat Siti Khadijah Kangjeng Nabi ditinggalkeun ku Siti Khadijah cerik sampai meneteskan air mata kesedihan nangis bagina Rasul lain teu narima kana takdir ditinggalkeun ku janten bojo tapi Rasulullah selalu terkenang akan kesetiaan Siti Khadijah. Allahu Akbar. Ibu sok kenang kitu tara sok kitu tara makana istri anu bager mah nalika maot diceungceurikan beda jeung nu bedegong nu kurang ajar mah atoheun ditinggalkeun maot Kang Haji bejana pamajikan maut ning tersedih ada emang dihaja subhan tapi Rasulullah menangis cerik beda jeung salaki urang betul tapi lamun ibu-ibu mah di dia abdi yakin abdi maca salah satu buku ngaranna Mutiara Hati Wanita 145 halaman dibaca teh kaharti ku sim kuring ternyata hati paling kuat itu adalah hati perempuan laki-laki lemah makanya awet luar biasa boga hati teh teguh si eta luar biasa kan sakit hungkul awe mah panyakitna mun geus resep sakali mun geus ijid sakali awewe makanya mun geus aya masalah jeung tatangga ngahampuran lagi bari ngabege gitu ya geuningan kecil hampura urangnya aring geus manjieun status sudi najis aing ngahampuran lagi teu aing mah teu bibir hungkul hate mah henteu ka modal ge moal ngahampura aing mah tah panyakit awewe di dieu kitu teu makanya beda hati perempuan dengan hati laki-laki ditinggalkan wafat oleh istrinya biasa baik tapi awewe moal eureun cerik eureun mun teu salah mah ceurikna teh kieu mun teu salah kieu ya
mun teu salah ieu mah awewe mun keur ciri kieu mun teu salah kiai kunaon ditutupan aing era ngabegekna sia teh tapi anehna awewe sanajan bari cirik ditinggalkeun maut ku salaki mun aya nu ngalayat tatangga teu mere duit nyahoon tah doang panyakitna bari cirik ke kieu we nuhun aja sing sabarnya ditinggalkeun maut ku salaki giliran aya tatangga teu mere dicirian ku si eta mah tuh itu mah tuh merena naon kan mun salakina bae moal dilahaya apakah cukup nepi ka dinya henteu mayit digotong rek di mandian pan ceurik hayang milang mandian cicing ieu bagian lalaki daripada gandeng diasupkeun ka tempat pamandian naon anu dikosokan sukuna make naon sabun piraku make taneuh sia bari ngosokan bari cerik bamba hampura sugante moal maot ayeuna naik leungeun teh kana bitis naik kana tuur hampura bapa naik kana pingping naik ka dinya tek hamil ieu naon di polongo leuting kamari mah di gede ayeuna mah ngaleutik kan itu inji aing mah subha kenapa Rasulullah menangis karena Siti Khadijah mah perhatian hebatna ieu moal dicaritakeun kabeh da loba dua we contohna Siti Khadijah mah kaunggulanana di mana Rasulullah keluar uih ka bumi kawengian Siti Khadijah mah tarawantun bobok mayunan Kangjeng Nabi urang kitu teh molor urang mah begitu Rasulullah datang suara jalannya bro ketuk pintu Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasul. Ambil tangan Nabi. Dari mana ya Rasul? Sudah larut malam engkau baru pulang. Aku ada diskusi dengan para sahabat yang lain untuk merencanakan peperangan. Kumaha aja nanya anak Kangjeng Rasul, Khadijah istriku tercinta, kenapa engkau belum memejamkan matamu? Kumaha jawaban Siti Khadijah, aku bagaimana aku bisa memejamkan mata ini sedangkan mata ini belum melihat engkau sampai ke rumah. Allahu Akbar. Siti Khadijah mata rasaremi heulaan Kangjeng Rasul beda jeung urang. Urang masalah laki balik di mana-mana keur ngaguher bae kasana. Gerak lamun aya pamajikan keur ngorok kaselek ku ciduhna sorangan suarana jadi aneh. Kasalah kau cudang kira dengekeun percaya subha luka dua na Siti Khadijah luar biasa semua hartanya habis dipakai untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad urang kitu teu aing mah ampun eleh ku bojo abdi atuh bojo abdi mah bu alhamdulillah abdi uih teh diantosan karena abdi mah gaduh bumi teh tina bilik make papan nih bu jadi lamun lempang teh sok kasada ngageblugna teh sok nyampeurkeun kana lawang pantot teh geus nangtung bae kieu ketok ku abdi dibuka Assalamualaikum. Waalaikumsalam abi abi sehat atuh cager aing mah tak balik ke geuning mah dirawat aing ambil tangan abdi teh dicium abdi ngesangan ngucur dan nanjak bumi ka abdi mah ngucur eta bojo luar biasa teh nyokot elap langsung ku pandangan katuhuna dielap dikieukeun set nepi ka garing leungeun teh teu diangkat can garing mah terus dipapaikeun nepikeun kana kantong saku bari dicabut teh ku manehna abi ini apa oh eta romjol mahabah ti panitia jeung ibunya
rek kumaha deui, aku kan tipe laki-laki yang setia, apapun akan aku berikan untuknya. Atuh jadi lalaki mah ulah koretnya di tae kanana nya di titahna nya di kitu jeung di kieuna di penta duit koret tong hirup mending modar cek aing mah. Bener teh? Ya kan aku tipe cowok setia, apapun akan aku berikan. Silahkan untuk ibu. Abi ridho, abi ikhlas, ikhlas pokoknya mah. Langsung pemajikan tenyian status terima kasih pejuang hidupku, anjay. Padahal aing ge teu bodoh dina mobil tadi bagi dua heula aku aing. Atuh aing jadi lalaki mah ulah polongo. Jadi lalaki pelongo boga gaji bikeun kabeh ka pamajikan arek udud ngahuleng jiga hayam tetelo Aisyah. Aya di dieu nu kitu aya. Lalaki mah kudu nyekel duit, bisi aya babaturan datang, bisi aya guru datang, bisi hayang ngarokok, bisi hayang naon babari, mentakna babari. Mun diteundeun di awewe kabeh mah hese nyokotna pan si eta mah leuwih-leuwih tibang Jabar. Hese sia teh di audit lagi hese si eta mah. Aing ngajaran pamajikan namun keur mudik ku aing dipariksa lamari hayang nyaho neudeuna di mana teu kapanggih. Teuing di mana buah nyalakeunana. Tapi aing mah nundun dina kitab ngan kapanggih we ku si eta mah. Leuwih-leuwih ti KPK cek aing manusia. Subhan. Jadi Rasulullah menangis ditinggalkan oleh Siti Khadijah. Makanya begitu cerik Kangjeng Rasul disampaikan ku sahabat, ya Rasulullah, bangkit ya Rasul, kami para sahabatmu yang akan selalu ada di sampingmu untuk membantu perjuangan dakwahmu. Dina poenan eta keneh bulan kahiji kadua 2 bulan 18 poe rek lincak ka 3 bulan Rasulullah kembali ditinggalkan oleh siapa? Ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Saha ari Abu Thalib? Abu Thalib teh raina Sayyid Abdullah. Ari Sayyid Abdullah nyaeta ramakna Kangjeng Nabi. Ari Sayyid Abdullah putra saha? Putrana Sayyid Abdul Muthalib. Ari Sayyid Abdul Muthalib gaduh bojo baraha? Genep sabaraha? Sing kompak sabaraha? Jadi kakek bagina Rasul punya istri jumlahnya 6. Baraha? Genep. Pak batur mah genep. Urang mah hiji gento. Subha. Nikah pertama kali dengan seorang wanita yang bernama Siti Aminah binti Amrin Al-Mahjumiyah. Lahir 3 putra, hiji Sayyid Abdullah, 2 Abu Thalib, nukatiluna Zubair. Sayyid Abdullah nikah ka Siti Aminah binti Wahab, lahir Kangjeng Rasul. Abu Thalib nikah ka Fatimah binti Asad, lahir Sayyidina Ali. Sabada wafatna nujantan aki Rasulullah usia 8 lincak asalapan diurus kuno jantan mamang ngarana Abu Thalib. Abu Thalib teh jalmina wanian gagah, dimana datang orang kafir ngaganggu ka Rasul langsung ngaluarkeun pedang ditendang dina beheung orang kafir. Hei kafir, nyolek ka Muhammad satu helai buukna lagerang pedang ini yang akan menghunus lehermu. Sieun urang ge kudu kitu tah di lembur teh kudu aya nu kitu ngabela ka kiai. Betul ieu mah loba ngagosipkeun bae ka kiai teh. Beunahnya jadi ajengan mah lamun aya nu maot boga ATM. Naon ATM teh artos tinu modal. Can dingke noelan beas, can dingke pidiah, can salat hadiah. Hei, ulah sok hitung-hitungan jeung kiai, moal kabayar ku istighfarna kiai unggal penting nga istighfaran ieu lembur ulah gagabah. Hei, urang mah sok bebeulieun ka kiai teh. Ngeunanya jadi kiai mah atuh ngeunah jadi kiai mah berkat gede. Ulah sok loba omong geus kitu milik rezekina dan teu ngarequest kiai teh WA sugan ka tuan rumah di titah tahlil. Hapuntennya abdi mah besek teh kudu kieu bakakakna kudu 2 dagingna kudu kieu ieu mina kudu kieu sanguna kudu kieu kuena kudu kieu dan betul apa tidak? Leresan teu kitu. Tapi urang mah sing hidang sing boga pikiran, betul apa tidak? Lain mayar eta mah lain, urang mah mere ramjul mahabbah. Bukti tanda cinta urang ka guru ka ulama urang sok mere
tong sok di pikiran gede jeung leutikna, nu penting keikhlasan jeung kariduanana bakal ditambahan deui milik rezekina ku Allah. Amin ya robbal ya robbal. Makana begitu wafat Abu Thalib nangis deui Kangjeng Rasul. Begitu keur nangis-nangisna datang deui orang kafir ngancam ka Rasul Muhammad. Khadijah nangis eueuh, Abu Thalib geus eueuh, kami moal kagok mun arek ngaganggu anjeun. Akhirna Rasulullah ikhtiarna ka mana? Ka Thaif. Di Thaif teh Rasulullah gaduh saudara sepupu ti golongan kabilah Bani Sakif. Sesampaina Rasulullah di tengah perjalanan bertemu dengan nu ngaranna Zaid bin Harisah. Ya Rasul bade ka mana? Kami bade ka Thaif. Jeung saha Rasul? Nyalira reka saha? Arek ka saudara sepupu ti golongan kabilah Bani Sakif. Melang ya Rasul, melang kusaha? Kami nu melang Rasul angkat nyalira. Bilih ayana naon di jalan kami reka rencangan sawios bae tuturkeun kami Zaid. Akhirna Zaid bin Harisah nuturkeun Kangjeng Rasulullah. Sesampaina di gerbang Thaif luar dari dugaan. Rasul datang bukan dilangku malah dipuku. Rasul datang bukan disambut malah disambit, dibaledogan ku orang-orang Thaif. Sampai pelipis Rasulullah sobek terkena lemparan batu orang-orang Thaif. Aradun basyariyah. Lalu Rasulullah mundur setapak, mengangkatkan tangan, berdoa kepada Allah. Doa yang dibacakan oleh Rasulullah ketika didolim ke orang-orang Thaif. Allahumma inni ashku ilaika nufa quwwati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin. Amin. Pan aing keur ngadoa sia mah teu nyambung. Kiai ngaji penting teuing teh jadi alel orang ngadengkeun teh. Mun aya nu ngadoa ngajawabna lamun tadi mah tah ku qori nu duaan nu duet nu ti Cianjur kurang kakupingkeun ayatna beres dibaca urang ngadengena Allah nanaon ge hidayatuddin petunjuk agama ulah sok nyanyahoanan ari ngadoa mah amin Allah cenah si eta mah. Coba latihan ulah sing kompak 1 2 3 kos nu kapaksa amin tuh sing ikhlas atuh gitu tuh amin sok sing kompak sing tarik tingalikeun mun kaluhur a mun kahandap coba bagus. Allahumma inni ashku ilaika dhufa quwwati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin. Nah jadi cecengin guys. Anta Rabbul mustalafin wa anta Rabbi illa man takilni illam yakun bika qadabun alayya fala ubali. Sebodar-bodar balik ke dia. Subhan cek Kangjeng Rasul dina eusi doana ya Allah aku mengadukan nasibku kepadamu tentang kelemahan kekuatanku dan kehinaan di mata manusia. Ya Zat yang maha kasih sayang, engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah dan engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah sebenarnya engkau menyerahkan aku ini? Jika tidak ada kemurkaanmu kepadaku,
aku tidak akan pernah mundur setapapun untuk membela agamamu. Alhamdulillah, doa Rasulullah itu mustajab. Telilah datang malak Jibril, meren mana yang macan pernah didatangan Jibril ya Muhammad kulan Jibril, namun anjen ngijinan anjen ngawidian ku kaula rek dihancurkeun orang-orang Taif. Apakah Rasulullah dendam? Henteu. Cek Rasulullah kumaha bahasana Jibril, tekedah di bantosan, sok arek uih deui mah uih we, kami mah tekedah di bantosan. Allahu akbar, subhan. Kira-kira lamun urang kitu moal, woi urang dijolim ku batur di baledog ku batur aya nu nulungan bebeja moal, bebeja moal, bebeja. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Jibril tekedah di bantosan uih deui, malah Rasul mangangkatkeun deui panangan, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Maksudnya nu Allah nu amin kumaha teh aya nu rek nyalangap A terjadi, rek nyalangap Allah terjadi, tunggu pura-pura huai siapa teh yakin aing mah. Cek Rasul kieu, ya Allah pasihan we taufik jeung hidayah. Orang Taif ngabajolim ka kaula, ngabaledogan ka kaula teh teu apaleun kaula teh saha. Ikhlasna Nabi, tawaduna Rasul, ngadoakeun ka jalma-jalma nu zalim, sehingga Gusti Allah miwarang ka malak Jibril, Jibril jemput buruk Muhammad, bawa kendaraan yang namanya buruk untuk ditunggangi oleh Rasulullah. Subhan Allahu akbar. Makanya Rasulullah Isra Mi'raj jasadan wa ruhan, jasad jeung ruhna papendak jeung Allah teh dalam keadaan nyata sadar. Alhamdulillah, sabab Kangjeng Nabi teh luar biasa. Ibu naik buruk teh, eta buruk teh kecepatanana lain per menit lain per jam, tapi per detik 8.700.000 kilometer per detik. Itulah Allah menerangkan di dalam Al-Quran, linuriyahu min ayatina. Nah itu kakarak Allah bener eta mah. Subhan Allah rek nempokeun tina tanda-tanda daripada ayat-ayat Allah subhanahu. Makana ulah gagabah ibu, di dunia pesantren itu diaji, di dunia pesantren itu diaji bab perhitungan, disebutna ilmu perpalakan. Jadi lamun orang arek ngitung ti Nabi Adam nepikeun ka urang jumlahna bisa dihitung. Contoh orang candak tina ulul ajmi anu 5, jarak Rasulullah ka Nabi Isa 570 hiji tahun, jarak ti Nabi Isa ka Nabi Musa 1716 tahun, jarak ti Nabi Musa ka Nabi Ibrahim 545 tahun, jarak ti Nabi Ibrahim ka Nabi Nuh 1080 hiji tahun, jarak ti Nabi Nuh ka Nabi Adam jumlahna 2242 tahun. Jadi lamun dijumlahkeun 571 ditambah 1716 ditambah 545 ditambah 1080 hiji ditambah 2242 sama dengan baraha 1000 sih eta mah cenah atuh pulanganana geus jumlahna 6155 tahun. Jarak ti Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Muhammad aina jarak Nabi ka urang sabaraha tinggal nambahkeun 6155 tahun ditambah tahun hijrah 1447 tahun ditambah deui usia Rasul memeh hijrah 53 tahun
jadi 6155 tahun ditambah 1447 tahun hijrah ditambah 53 tahun usia Rasul sampai hijrah jumlahna gen 7655 tahun. Berarti jarak di Nabi Adam sampai ke urang sudah berusia 7655 tahun. Samenit 60 detik, sajam 60 menit, tina 24 jam sapoe sabeting, 7 poe tina saminggu, 30 poe tina sabulan, 360 hari tina satahun, 360 hari dikali 7655 tahun. Ayeuna geus asup bulan Syakban tanggal 14 isukan penting malam Salasa urang geus kaasupkeun nisfu Syakban, berarti geus ka 14 dihitung poena dina poenan daripada ka 14 poe termasuk dina bulan ka-8 sabab hitungan hijriah diawali dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Roah, berarti Syakban poenan daripada ka-14 bulan ka-8. Lamun dihitung poe 360 hari dalam setahun berarti tinggal ngalikeun 7655 tahun. Ayeuna kakarak jam 12:30 kurang 5 menit, berarti lamun dihitung poe tinggal ngitungkeun doang, nambahkeun pergantian tahunannya eta dina poena waktu maghrib 1 2 3 4 5 genep leuwih 25 menit. Lamun dihitung poe jeung dihitung menit berarti jarak ti Nabi Adam sampai ka urang ayeuna keur ngaji sudah berusia hari 2.750.824 poe genep jam leuwih 25 menit. Percaya teu? Percaya teu? Hitung ku sorangan teu percaya mah. Waktu teh sakedeung, satahun asa sabulan, betul. Sabulan asa saminggu, betul. Saminggu asa sapoe, betul. Sapoe asa sajam, sajam asa samenit, samenit asa sadetik. Tanyakeun kanu boga kiri dita. Bener teh? Bener teh? Sok nu jadi pertanyaanana urang muhasabah dina poe ayeuna. Mugia urang di dia sing bisa muhasabah evaluasi diri urang. Rek ka mana urang lempang, rek ka mana urang balik, sok tanyakeun ka diri sorangan. Betul? Betul? Hirup teh moal salilana, dunia mangan ukur transit. Suatu saat kita akan kembali kepada Sang Pencipta, Sang Khalik Allah Subhanahu. Makana cek Luqmanul Hakim bahasana kieu. Qala li ibnihi, wasiat kanu jadi anakna, ya bunaya innan nasa salah satu aslasin, sanyanyana jelema kabagi kana 3 bagian. Susun lillahi sapertelu keur Allah, wasusun li nafsihi saperteluna deui keur urang, wasusun lidudi saperteluna deui keur bilatung. Mana nu bagian Allah, fa ammahu Allah faruhu fahuwa rajiun lillahi ta'ala, ruh akan kembali kepada Sang Khalik, Sang Pencipta Allah Subhanahu. Fahuwa rajiun lillahi ta'ala, ruh akan kembali kepada Allah. Makanya orang bisa ngicep, tunduh, haus, minum, makan, berjalan, berlari, ngarenghap, napas, jeung lain sajabina sabab dina jasad aya ruh. Iraha Allah niupkeun ruhna, Allah niupkeun ruh dina usia 4 bulan kandungan seorang wanita. Dina jero beuteung urang bari diasupkeun jeung ditanya eta ruh teh, wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum, apakah betul kami ini adalah Tuhanmu? Harita dina jero beuteung urang ngajawab, qalu bala syahidna, betul, leres, benar, engkau adalah Tuhanku. Makana budak nu lahir ka dunia kabeh ge dalam keadaan suci bersih. Nu ngabedakeun agamana tergantung indung bapakna nu ngadidik dina kaharupna. Betul apa betul? Leres apa leres? Makana usia 4 bulan kandungan diurang sok aya acara salametan 4 bulan di dia aya sing tarik aya salametan 4 bulan hebat orang dia mah salametan dia meni 4 bulan
abdi mangan setengah jam. Sok maca 7 surat dibacakeun ratib jeung sholawat teu poho manakib jeung doa. Nah betul pan eta teh pendidikan ka anak samemeh dilahirkeun, betul apa tidak? Leres tah henteu itu 4 bulan. Makana usik malikna orok dina jero beuteung teh usia 4 bulan kandungan. Makana lamun keur dihijian ku lalakina sok ada getaran, jadi ada yang berkurumuy. Iya, jadi ada yang endut-endutan aja di dalamnya karena si janin itu hidup. Betul apa betul? Makana mun indung maca Quran otomatis anakna ngadenge, mun indung tadarus anakna ngadenge, indung maca salawat anakna ngadenge, indung zikir anakna ngadenge, indung ngadoa anak oge ngadenge dina jero beuteung sabab geus dihirupkeun ku Allah, ditiupkeun ruh. Apakah cukup nepikeun ka 4 bulan? 7 bulan salamatan deui nuju bulan. Beres 7 bulan galibna dilahirkeun ka dunya 8 bulan, akolna 7 bulan, aksarna 4 tahun. Makanya di dia besing ayah nu ngandung 43 tahun can bijil tong aneh 4 tahun. Saha nu pernah Imam Syafi'i dikandung dugikeun ka 4 tahun lamikna sabab dina jero patuangan can beres keur ngapalkeun Quran kene. Allahu Akbar. Pak Ustad di dia aya geus 7 tahun can ngajuru wae operasi sing anak keuyeub di jerona eta mah. Tuh pek ibu teh karasa usia 8 bulan teh rek ngajuru geus agang egeng. Aduh, hayang ngising lain, hayang kieu lain, tapi ditagogeun koneng atuh ngising eta mah. Nu digerowan mimiti saha? Bapakna da eta pelaku utamana. Bapak, aduh. Sampurkeun. Ada apa sayang? Kudu kitu kan ngarek ngajuru mah piraku ada apa monyet namanya teh kitu. Ini beteng nyeri kunaon gelis hayang kieu meureun sanes hayang ngising sanes rek ngajuru meureun jiga nama ieu mending asal lalol. Coba ditinggali heula ku bapak set sia buukna geus kaluar gua budak teh awewe meni garaling gitu. Ayo geus rek ka mana? Ka rumah sakit. Embung ka rumah sakit sieun di koperasi operasi meureun sia mah. Pokona mah nyangge satu hayu urang kabidan. Mau kabidan mah cenah mahal. Ai can kalunas mah orokna teu meunang dibawa balik. Hayangna ka mana? Ka Maparaji. Emang aya keneh Maparaji di dieu? Aya. Ai di dieu disebutna Maparaji apa Madukun? Hah? Maparaji mongkana gimana teh jauh mapai jalan satapak ngajug juga hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang. Soalnya kita ngabelaan kanu jadi pamajikan saking punya ada seeta pelaku utama nama lain ku si eta mah da moal kitu. Si eta pan pelakuna datang lumpang. Assalamualaikum. Oh aya di dia Maparaji nanya. Da Maparaji teh geus kolot awak geus bongkok ngobrol gitu bisa pahareup-hareup da matan geus katukang. Bari ngagerewek ke suara nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha eta teh? Abdi mah jelema apa jurig? Jelema mah dorong kene pantona teh ditulakan ieu. Mane sagus nyama macagur alhamdulillah kieu we ari geus kolot mah meuni sagala dirasa ngadahar uyah asin ngadahar gula amis ngadahar paria pait atuh cager mah di kitu mah apa lain ngomongna ge sagala karasa sia we salah ngartikeunana rek naon datang ka dieu kieu mah pamajikan rek kalahirkeun rek minta tulung ka emak kunaon teh dibawa ka rumah sakit sieun dioperasi
kunaon teh dibawa ka bidan sieun mahal terus nyata ditana ka emak ari palebah mahal dikabaturkeun ari murah mah dikaaingkeun daek henteu insyaallah boga ilmu saeutik dipuha-puean ku pangeran rek diamalkeun daek teh mah insyaallah bonge ning sia teh aing tadi ngajawab oge kekodong aing ngarek make calana heula da bieu teh poho keur teu make calana pantesan masa sengit goreng cucut galeng sia cucut-cucut ge ieu mangunah mun sagala rupa dibawa sagus kulan mah ari ka Tanjung Sarina naik naon urang dina motor mung dina motor mah geus teu kaduga kamari ge ku incu diajakan ulin aing lagrag dan ke satu orang dina mobil mung mama teu kuat dina mobil teh pan aya AC sok utah sayangna dina naon hayangna helikopter deuh loba gaya aing tungtungna dipanggul meureun saking ku kesel beri gegerewekan di bawah jalan ka sawah tolong marek diperkosa geus buku rek dipeta tanagana rek diperkosa datang TKI mah gelis mas sakit hari palebah nyeri mah aing jauh-jauh ke di teang aing palebah ngeunah mah ku sia dikuncian pantok ge empo ditoong ku sieu mah Gusti geus bijil cai ketubana geuninganna jigana budak teh pi aweweun sagus kunaon kitu mah meuli gomplok budak teh urang bedol we urang paksa ruk teh dirabut makna nu ngagorewek mak sakit kunaon geulis make nyeri eta mah lain budak najis aing mah patarongon kitu merenya ieu mah rada hese kumaha mah budak teh cai ketubana geus kaluar ti heula jadi seuseut nu ngadorong kata mah tekanan kesehatannya kurang memadai wayahna ieu mah kudu dijampe aya kitu mah jampena ayangan make syarat naon syaratna mah syarat namun budak rada hese komo bari peuting kieu mah kudu dikopian make kopi mah nya kopi naon kopi hidung nyatu kedap mah urang teangan heula nya eta eueuh ieu teh mah kulan dina meja teh eueuh kopian nyiun atuh sia teh aing ge mah dipajangkeun mejana kopina eueuh aing teh ngancai herange disuguhan teh iraha mah kopina ayeuna sia teh aing hayang ngopi deuk ieu mah cek maparaji lain aing mah geus aing mah cek maparaji mah syarat soalna mun teu dibere kopi moal ngajuru-ngajuru ieu sagus ulan aya teu kopi teh can aya wae daguan heula kitu daguan heula mah wayahna panitia panienkeun kopi hidung tong amis teuing ieu mah jeung maparaji jeung urang duh aing ngaji geus peuting kieu mah pan sok salah ngomong daguan masing sabar urang jampe we atuh ti heula nya ke kopina nyusul sok mah jampe boga jampena boga ngan lain jampe bahasa Arab aing baheula ijazahna ti nini teh jam jewokan bisa atuh bisa coba baca Bismillahirrahmanirrahim asihan si uyuk-uyuk menuki berkujang-jangna kersaresya gerah hudangkeun reketek dampal sukuna bulu kukus badal cahaya nimayatanana bade ngabakti kamurang kali kang asmana hujatullah hayang jaluk barokah di dunia wal akhirah nyawana nu opat nu jadi ninggeti sabulan ngaherang 2 bulan ngagalingang 3 bulan tanggung bulan 4 bulan mangripa 5 bulan usik 6 bulan balik 7 bulan ngora 8 bulan nyingting 8 bulan hayang badal ka alam dunya Gusti ku barokahna kalimat tauhid la ilaha il nah doa anggus kopi teh can kadeulekeun aduh kumaha ieu teh banyak kudu disembur make cai teh atuh coba kasih pangmukakeun cai herang
tunduhnya MC ge malolor tuh tunduh nuhun kasep mata cai herang heula da kopi mah eueuh mana kopi teh nah teuing mau cai herang deui wae di dia gaya 4 botol mama aing teh santri lain bujaer alhamdulillah non kasep di dia tah nah ari gelasna leutik ari tatalakanana meni gede kieu mata kopina aya koma diuyupnya eunah mah segar beres teh diuyupkeun kopina langsung disemburkeun kana liang mutun injina sok neng heujeunkeun atuh nu ngajuru mah kitu aing eueuh aya awe ngajuru oh ye anak bedul suka dikaluarkeun anak sok neng heujeunkeun keluar segede siki kadu modal si eta mah da kopina telat sih jadi we ngising akhirna dijampe deui ajian si bologodo mah sia bogoh aing kamales eleh ku pangawasan ning aing ditiupkeun deui hajankeun gelis keluar orokna alhamdulillah sagus kulan mah anak siang ngajuru ya kasep mah menigonok pada bapak nageheng merenang jadi kabudakna gandaria apa tindakan yang harus diambil adzankan kuping kanan dikomahkan kuping kiri Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ari ngajanan orok ulah talingting sakitu ge mahi ieu mau ngajanan orok bombong si kori langsung kena curi orok eta orokna langsung abah tojib ulah tarik teuing bonge sia batu di ajanan celik katu hukumatan celik kencana naon sabab padilah keutamaan supaya nu dikolot ngajakan anak ibadah dimulai lahir sampaikan kawafatna ruh nu diberikan hirup di alam dunia budak teu bisa kukumaha wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a teu bisa nanaon lahir ka dunia teh budak kan ukur bisa cerik culang cileung tengok kanan tengok kiri atas bawah tidak ada siapa-siapa sabab budak kakarak lahir macan nempoeun nanaon makana budak ngan ukur ceurik sok we aya budak kaluarna langsung molototan ka indung aya mah malah aya burosot kieu we budak teh kunaon siapa kolotot teh ka mah najis buka kolot teh ngan mabeurang mun zaman bang keliling we sia macam lagi KBG cek pasti diawali dengan kata ibu kayak barang tapan bener tak bapana subah ruh yang diberikan kepada kita dina jasad hirup urang
makana kabudak mah khusus disebutna hidayatul ilham. Wa ja'ala sama awal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dibere pendengaran, dibere paningali, dibere hate, la'allakum tashkurun, tujuanana supaya syukur ke Allah. Makanya ruh kita akan nyaman kalau ruh kita ini dibawa ibadah. Ruh akan nyaman ketika dibawa sholat. Ruh itu akan nyaman. Tapi sing ingat sanyaman-nyaman ruh cicing dina jasad urang, dia akan kembali bahwa rajiun lillahi ta'ala, akan kembali kepada sang pencipta Allah subhanahu. Apalah nu bagian urang dai ruh mah dicokot deui, makana ruh mah teu paeh, ruh mah teu maot. Makana kiai ini sok nyebut ila ruhi, ila arwahi, ila hadarati, dihususkeun ka arwah-arwah ahli kubur urang kabeh, dimulai bapak, anak, incu, aki, uyut, bao, jangga, wareng, udag, gantung, siur, kerepek, galang, babat, dotan, katuncar, maur, hare susunanana tah leluhur urang teh kudu nyaranaho minimal tiap malam Jumaah macakeun Fatihah bikin almarhumah urang masing-masing. Kunaon make kitu? Bal ahya, karena hidup. Rahmat maut kan berpindah tina alam dunia ke alam akhirat. Pindah cicing sia. Tengah-tengah sorangan. Subha. Jadi nu balik deui ka Allah naon? Sing tarik naon? Tadina ti mana? Ti dibalikeun deui ka Allah. Haknya nak kapanpun, saat apapun, dimanapun tempatnya, waktu kapanpun, Allah aya hak di mana jatah hirup nangges beak. Allah bakal ngutus ka makhlukna nu sejen nu ngaranna Israil, cabut nyawana sabab si eta geus beak jatah hirupna di dunia. Persiapkan memeh urang dicabut nyau. Dua, wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu, ari nu bagian urang naon amal, fa huwa rajiun li nafsihi, amal akan kembali kepada kita. Bin naf'i, amal nu manfaat, wal idrar, amal anu madarat. Nu goreng nu alus, salat teu salat, ngaji teu ngajina, pahala jeung siksana nepi ka urang. Bin naf'i wal idrar, nu manfaat anu madarat bakal balik deui ka urang. Huwa rajiun li nafsihi, jadi nu balik deui ka urang mah nya eta amal. Makana beramal ibu beramal. Aina Isra Mi'raj kedeung deui urang menghadapi bulan suci Ramadan, penting dipake taraweh, beurangna dipake puasa, lobakeun ibadah, maca Quran jeung lain sajabina, sabab satu amal yang kita kerjakan akan dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Subhan. So komo datang poe Jumaah, ibu-ibu kudu sing bararisa, beramal ku tingkah pola laku lampah anu baik. Cicing ulang arah bro, cicing ulang arah bro, mereka ganggu turun aing ngaju ngobrol wae PA siapa. Betul ini betul, leres aku keur menyana panggung arah bro, itu mending turun siar karo bro mah blongo. Terus datang poe Jumaah, jadikan kesempatan ku ibu salakina keur macul di sawah, panggil papa. Atuh teu nanaon keur nyawah ge disebut papa mah da haram ieu. Atuh pira aku salaki keur macul, kunyuk. Ada apa mama? Udah jangan ngored aja. Ini bapak kagok ini sedikit lagi. Suka sakarepnya aja. Meureun kitulah gambaran anak sakarepnya aja. Emang aya naon? Hari Jumat, Jumatan. Dunia wae peperieun unggal poe sok telat wae cik atuh poe Jumaah mah kudu rada awal mangkat ka masjid teh ulah nurutan batur kudu beda urang mah. Jam baraha? 6:30 mesti masjid. Semua juga jelema gelo, lain gelo kalau bah ibadah mah kudu sing semangat, batur encan areling urang mah geus itikaf di jero.
beureun nu ngapoe kos batur teu bisa atuh ayeuna urang tiap Jumaah kadikeun paculna macul wae ngurusan dunya we beakna. Oh ayo atuh buru mandi, hayu bro kumaha di mandian kali-kali mandian osok ya mandian atuh tiap Jumaah dina Bakoro kasupkeun make cehaneut kabayang kumis gede bari kikiwan di mandian IPA bawa ayo kemana kamar mandi buka baju celana cangcut angit gandeng no aong hayu nagok siram kosokan pakai sabun Lifebuoy Lifebuoy gip gip sinjui ting mah kararas daripada hese saya penting ngabudah we awakna sirahna make sampo pakai kumaha cenah abdi masalah kina gundul make sampo nu penting mah herang we geus Pak kulan sok wudu heula abdas didinya iya mama rek ka mana mama rek nyiapkeun pakaianana wudu ngan mun salaki geus boga wudu ulah sok dicabak deui ku istri batal dicabak ge ulah komo diri ku cuma mah teu meunang pamajikan anak teh keur nyiapkeun pakaianana sagala rupa bajuna ge almiong anu hargana 380 teh anu kana rokok teh pejet ya sarungna ge sarung nu pang mahalna BHS keblek teh coba eta BHS tamer Raja Mulia Raja Salman sakalian urang mah teu boga cenah pakiai samping mewah-mewah jiga batur mah urangnya boga samping hiji-hijina tiba heula ti barang kawin nepi ka ayeuna can ganti-ganti samping naon Wadimor mama ke samping Wadimor kuat si eta mah sabab samping nu pangkolotna kabeh samping pernah uak ka si eta mah Wadimor meureun salaki teh datang ti kamar mandi mah make anduk mama kumaha deui ieu ngadapang nah yang ngadapang sagala make bedak heula bising arateul kayu putih kirang bara make pempes bising remes dangdanan tidinya teh sing gagah make sonto kula poho ihtiat hati-hatina bising sarungna bolong kana rokok pan syaratna kudu katutup auratna aya aurat lalaki mah baina surah warubah di antara bujal jeung tuur lamun katampo we ku sabab bolongna rokok teh salatna kudu balikan deui teu batal wuduna kan kudu balikan deui syaratna kudu katutup make sonto supaya kahalangan pakai abdi make karung goni atuh heuh wae teu kagok make karung goni make terapal ge ditutupan jeung ulu-uluna talian babeteun kagawir teu naon ini ku hese sia meuli samping hunggul ge murah da Wadimor mah 120.000 besing merosot talian make sabuk eueuh tali rapia make koko sing bener pecina nu bagus sing bodas sunah make peci bodas lain hayang disebut haji sunah make peci bodas poe Jumaah ulah poho make sorban kaitkeun ka dieu meunang arek ti belah dieu menang arek dikieukeun meunang arek digitukeun oge mangga sing arek Jumaah kieu sorbana hek Pak Kiai cenah abdi mah teu boga peci nu hideung mangga make nu bodas nya eta nu bodas ge teu boga hideung eueuh bodas eueuh kumaha lamun abdi salat Jumaah make helm atuh teu naon make helm namun anu nyarami ieu gamisna warna bodas hadoh helmna warna hideung pan cicing panghareupna kos tai ucing kieu udah bener semprot di luhur teh ku ibu dangdanan mama mana senal bapak anu mana anu karpil tong make senal alus sok leungit salat tara khusuk make nu mana atuh senal jepit leungit ge babari nukeurkeun jeung nu sajian sarua ieu nyantos tuh mama bapak bade permius mangga assalamualaikum waalaikumsalam 10 langkah tadi gerawan pak ada apa mama titi DJ naon titi DJ hati-hati di jalan nincap cangkang jauh tiga ledang batu kan ngobrol bae sih siang lalakina beramal asup ka masjid ningali heula panto Allahumma ftah abwaaba rahmatik langkahkan kaki kanan tuturkeun ku kaki anu kiri geus boga ganjaran lalaki asup ka jero masjid sarua jeung ngamulyakeun sakabeh masjid Allahu akbar lamun kaki kiri heula makruh hukumna sepakat para ulama fikih asup ka masjid teu meunang suku kenca suku kanan dihijikeun ngajol meureun ulah kos pocong meureun betul apa tidak leres tante oh
ulah mau maju gajleng me ulah. Betul apa betul? Betul apa betul? Gitu. Beres dirinya teh lalakina asup ka jero masjid laksanakeun salat tahiyat masjid. Beres salat tahiyat masjid niat itikaf di masjid. Beres niat itikaf di masjid ka kuping suara kumandang. Suara naon? Mik ditiup diraha aya kiai mah bedung sia ceramah. Ngalidur sia mah. Kumandang suara ajan, pek salat qobliyah, beres salat qobliyah sila sing bener, buka pikiran, buka telinga, buka hati, dengekeun si khotib rek maca khutbah. Beres khutbah dibaca nu pertama, ada khutbah pertama antara khutbah kahiji jeung khutbah kadua disebutna saah ijabah. Ngadoa lalaki teh didinya insyaallah bakal diijabah. Amin. Beres geus dirinya laksanakeun salat Jumat. Beres salat Jumat ulah waka gerak, ulah waka robah dina posisi tasyahud akhir, baca heula musabihat, Fatihah 7, Qul 7, Falaq Binas 77. Sambung doa ku imam, urang nu ngaminan beresna ulah waka cengkat, tapi maca heula qasidah ilahi lastulil firausi a'la wala aqwa ala nari jahimi fa habli taubatan wa fir junubi fa innaka ghafirud dan bil adimi. Betul? Beres geus didinya salat ba'diyah, beres salat ba'diyah sujud syukur, lalaki mangkat jumaah 6:30. Wow, lik jam 2 langkah balik teh ka imah. Assalamualaikum. Istri sudah menanti di belakang pintu sambil menyambut. Waalaikumsalam. Ambil tangan suami, cium. Satu kali cium 70 dosa laletik murulu. Kumaha lamun 2 kali 140. Kumaha lamun 3 kali 210. Cek nini nu hadir, Pak Ustad kumaha lamun si Abah balik Jumaah kumaha dicok-crok. Kumaha mah nyok-crokna? Dosa mamuruluk si abahna innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal dalam keadaan nenggak. Tuntun ku ibu teh caroget teh, Pak kulan ayo urang ngali ka ruangan tengah mangga sok calik didinya nya bapak ge cangkeul. Arek kaleueut naon we nu aya kopi mangga sok kaleueut. Bismillahirrahmanirrahim. Saepkeun panyaah. Beres we tidinya. Aku maha tanan salat Jumat teh pinuh. Alhamdulillah pinuh piraku aing sorangan Jumaah. Entepan urang mah awewe jadi can pernah. Balik dahar moal. Moal. Subah keneh. Subah. Kopi rek nama deui mah moal. Terus arek naon atuh? Arek istirahat we di dieu. Nyantos satu pacalik dirinya ulah robah sok rada mundur saalit. Mundur. Ibu teh dihandap tah gabrug tuur salaki teh tiap we Jumaah meta hampura osok tara. Aisyah bukan salaki teh sih. Antara wae aing mah gabrug tuurna ceurik meta hampura. Aisyah kunaon teu ajag ujug aing mah dirareuas. Kainget wae dosa Pak. Arek ka mana atuh sia teh budak keur hees ge digogoan mah. Kunaon make ceurik? Boga dosa kasaha? Kasalaki. Dosa naon? Diinget-inget geus 28 tahun rumah tangga. Menis sedih asal teh Pak yang dihampura dosa. Lain aing mararuas, incu geus boga 12, budak geus karawin kabeh, saumur-umur aing rumah tangga jeung sia kakarak aing ditangkep tuur kos kieu sia minta hampura ka aing kakarak aing mararuas. Lain ku embung Pak aing oge minta hampura tiba heula teh pan sia salat Jumat nage kakarak bir. Belum mah tara Jumaah si kehet mah. Sok minta naon? Yang dihampura dosa nu mana? Di luhur sausap rambut, di handap sausap dampal, di gigir seujung cingir, di tengah saya ayah yang dihampura. Hampura urangnya, masa kali-kali dia, dihampura ku aing bersih. Aya keneh dosana. Ayah, naon? Kamari maneh rek mangkat ka Jakarta terjadi. Terus
duit leungit teh lain ku tuyul usaha tuh ku aing dicokot dikamanakeun dibelikeun lauk etem pan geus ngagoreng mah ku sia dilebok lagi jadi aing ngadahar ngeunah teh duit nu aing heueuh hampura urangnya heueuh dihampura geus teu lila teh lalakina nu curik ini bapak kunaon make curik bapak geus sedih kunaon aing mangkat ka Jakarta teh salila-lila lain gawe naon atuh kawin deui jawab ku awewe mun lalakina kawin deui ridho teu lalaki lamun ku Allah ditakdirkan kawin deui daek teu daek kan ibu setuju bodo amat geus urang mah hiji gitu subha amal nu kitu nu bakal kabawa ku urang subha ulah leutik hate makana bahwa rajiun li nafsihi amal teh balik deui ka saha ka urang sewang-sewang mudah-mudahan amaliyah urang sing bararagus amin ya robbal terakhir wa amma ma huwa lidudi fa jismuhu fa huwa maqulud dudi ari anu jannah bilatung naon jisim jasad bahwa makulud dudi bakal jadi para bilatung ibu nu wajahna diurus unggal poe make skincare skincare mun make skincare abdi ngabejaan ulah beungeutna hungkul kana punduk ka dieu tah sama ibu beungeut make skincare meni glowing ai punduk hauk pan geuleun ningalina ge meni jiga hapas kalapa aing mah sing bersih ibu wajahna dirawat tubuhna diajak senam bu aku kudu senam urang mah sholat tasbih we hayang olahraga mah ieu mah senam kos nu harupun alpa marke baju ngetat ke kanan dan ke kanan da balik teh lain sehat deng kelewek ieu da ke kanan wae arek naon saeutik kikituan betul apa tidak olahraga urang mah geus dina salat tasbih raksakeun tasap rakaat 75 tasbih karasa ngaderak-dekna awak teh ya marek naon unggal isung ke kanan kuat kadengkleh balik ke kieu we tah dina nya kusalakina kanaon sih jadi miring kieu tah yang senam teh ngan ke kanan wae ka kirian cenah subha badan yang mulus wajah yang cantik sehat laki-laki yang kuat bertenaga berotot sehat tetap di mana jasad sudah ruhnya meninggalkan jasad maka jasad tersebut akan kembali karena tanah bahwa makuluduli bakal didaharan kubilat menyaritakeun maut masieun ibu urang teh ayakan sebutkeun jelema teh nu maut suul khotimah amit mudah-mudahan urang sing disalametkeun amin jelema teh maot suul khotimah tek maut dimandian dibungkus disolatan dibawa ka kuburan dikiblatkeun diciumkeun diajan Allahu Akbar Allahu Akbar kudu kitu ngajanan dina maot mah supaya batur nu milu teh ingat kana maot bima ngajanan dina nu maot make lagamna nu aneh hayala salat kata maitna kata ni cek maitna longos ya subha sing sedih jelema nu maot suul khotimah ditinggalkeun 7 lengkah sabada ditalkin jeung didoakeun ditinggalkeun kudu nganterkeun sabaraha 7 begitu ditinggalkan 7 lengkah manehna hudang tina eta kubur bari nyabakan kana awakna ngagorowok sabab eta kuburan nyempitan jeung ngaheurinan
bari ngagorowok saha nu digerwana teh indung ma bapak abdi tulungan jadi kadinya kersieun-sieuna dina jero kubur gayawak bari nyamperkeun rupana hideung panonna beureum beki deket bari awakna bau bangke ngadeukeutan ngajelegedeg hareupeun ditanya ku urang teh nu dina jero pakuburan sorangan nu geus dibangkitkeun teh bari nanya man anta saha ari anjeun nu rupa hideung bari matana beureum ngaluarkeun bau nu sakitu busukna ngajawab ana amaluka fid dunia aing teh amal kagorengan sia teh keur di dunia aing teh teu salat teh aing teh teu ngaji teh aing teh ngalawan ka kolot teh aing teh teu akur teh aing teh ngarumpak kana hukum Allah jeung Rasulna ku Allah diwujudkeun kita mapageun sia ayeuna rek ngomong naon sia urang na jero kubur disampeurkeun kuno kitu teng 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 andina susana sok anu kituan gini kan siapa nonton na Indosiar wae sih esek bener teh makanya lobakeun amal nu bagus mudah-mudahan amal goreng urang sing dihampura ku Allah amin tapi nisbatkeun ka jalma nu maotna husnul maotna alus keur maot teh keur ingkak ditulungan ku jalma teh ku anak ku incu teh diriung ku dulur teh la ilaha illallah la ilaha illallah begitu narik la ilaha illallah maut depan aing keur meraktekeun maot sia mah nya anu maot ngobrol dimandian dibungkus dibawa ke masjid disolatan digotong ke pemakaman turunkeun kiblatkeun ciumkeun diajanan beres diajanan ditutupan deui ditalkin dizikirkeun didoakeun tinggalkeun 7 lengkah sabaraha hudang tidinya tapi ingat jalma nu maot husnul khotimah mah hudangna ge beda teh jiga nu tadi nyabak ka dieu nyabak kadua kali bray makam teh ngalegaan luhur ngalegaan handap ngalegaan calik bari senyum bari seuri Gusti geningan ieu karaosna pupus teh ya Allah keur dina bungah-bungahna makam dicaangkeun bari dilegakeun teh gaya bag beuki ngadeukeut beuki deukeut rupana kasep seungit nyamperkeun narosna ge laun man anta saha ari anjeun ana amaluka fid dunya kami teh amal asai anjeun keur di dunia teh kami teh salat anjeun teh kami teh ngaji anjeun teh kami teh hadir tablik akbar teh kami teh sedekah teh kami teh jariah teh kami teh shalawat teh kami teh zikir teh kami teh ngurus anak teh kami teh ngabakti ka Allah teh kami teh ngabakti ka Rasul teh kami teh nuturkeun kana hukum Allah jeung Rasul teh anjeun keur di dunyana apit tidak ngajalankeun perintah Allah jeung ngajauhan larangan Allah diwujudkeun titah mapageun anjeun kami teh amal kasaean anjeun teh Allahu Akbar hayang dipapageun ku nu kasep hayang lobakeun istighfar tobat ka Gusti ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha bengek aing subha tobat ku cara tobat nasuha insya mudah-mudahan jasad urang masing diawetkeun ku Allah dina kuburna sing dilegakeun dina kuburna sing dicaangkeun amanah sing ditampi ku Allah
jadi ruh balik ke Allah, amal balik ke urang, jasad jadi para bilatung. Mudah-mudahan urang sing diselamatkan ku Allah ya robbal. Sok tuturkeun kabehan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing tarik bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hafidhu ya nasiru ya wakilu ya Allah, barik lana walahum ajmaina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa urang sing diijabah, amin. Sakitu nu kapihatur kirang langkung nyuhunkeun dihapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.